Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Al-Mukarram, keluarga besar Bapak Agus miwah Ibu Lia, dina ieu wengi ngawujudkeun bukti syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Wireh murang kalihna nu wastana tar Abil Firdaus di Hitan, oge milang kala anu kasalapan tahun Delisa Oktiapa Firdaus, sakantenan Deyan Muhammad Firdaus 17 tahun. Urang sami-sami doakeun muga-mugi murang kalihna janten murang kalih anu saleh tur salehah. Al-Mukarramun, para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadaya, baik sesepuh pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, guru-guru taman pendidikan Al-Quran Rodatul Atfal, guru madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, para asatid dan asatidah, urang sami-sami doakeun sing paos yuswana. Kumargi urang masih memeryogikeun ilmu-ilmuna. Sahabat saya dari Banser, terima kasih atas atensi dalam kegiatan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kum kasadayana anu hadir dina ieu wengi sing dijantenkeun langkah ti bumi sewang-sewangan ka ieu tempat, dihampura dosana, diangkat derajat kamulyaanana, kenging rahmah tur inayah. Supados raos ngaos tong aya nu ngarekam-rekam gitu tos acara. Ibu nu gaduh HP tos pareman. Ilmu mah sanes sungkul dipiralkeun, anu utami mah diamalkeun. Supados abdi jongjon ngaosna. Tos tong dikitu-kitu da batur ge barogaeun. Calik Bapak ge calik. Ibu, sadayana jalmi anu kumelentang hirup di alam dunia komo urang. Ayo, urang teh ngaguaduhan murang kalih anu soleh, anu salehah, anu bakti ka ibu rama, anu berguna keur bangsa, negara, agama, keluarga. Tapi dak teu seindah apa yang kita katakan. Tetep perlu perjuangan doa dan ikhtiar. Kumaha cenah ajengan kiai santri ustad hayang gaduh murang kalih anu saleh nu salehah. Hiji jempling jep kupingkeun. Kuncina kahiji kudu ngajaga waktu, nu waktu teh kudu dijaga ieu. Naon dijaga ieu waktu teh? Digunakeun ku hal-hal anu manfaat, anu maslahat. Ulah nikahkeun ka waktu beak ku hal-hal anu teu manfaat. Di antarana keur bapak-bapak, para pemuda jaga salat berjamaah awal waktu di masjid. Dina kitab Kifayatul Akhyar, dina kitab-kitab anu ditulis ku para ahli, dina hadis-hadis sahih muttafaqun alaih,
sadayana ge ngajelaskeun lamun urang ngajaga waktu anu 5 waktu salatna berjamaah di masjid bakal kengeng padilah di antawis kautamaanana ngagaduhan murang kalih nu soleh tur solehah. Ulah harap hayang anak soleh, ulah harap anak hayang solehah, mun salaki ece tara berjamaah. Da ngaji di lemur kieu mah nya, bari ngaji di lemur kieu mah kudu make bukti. Ayo urang buktikeun. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot baheula mah tani telega kebon telega hirup sederhana. Batur imah make parabola ieu mah paraseuneu ngelun. Guntang gantung binih jagong. Guntang gantung gajih doma. Anak loba rek sakola teh isuk-isuk dipanggorengkeun sangu make gajih doma. Matak mantokna teh ayeuna ieu teh da baheulana pan sok ngadaang gajih doma. Ngampura atuh da kuring mah pan jelema teu boga tarara ngadaang mantega. Da baheula mah kitu nya. Hah? Guntang gantung bini jagong, guntang gantung gajih doma anak loba. Batur imah minimalis manehna bilikinis bari curcor cai harerang di papayas malah mandar kembang warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyicingan keanekaragaman hayati flora jeung fauna hareupeun imah aya balong aya empang aya kula di pagerna teh lain ku pager beusi kibling we jeung daun wera eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Salaki ka sawah tani telega tapi kan budak pasantren di Salopa, budak pasantren di Manonjaya, budak pasantren di Cipasung, budak pasantren di Samsul Ulum, budak pasantren balik teh alhamdulillah ku barokah daek salat berjamaah awal waktu di masjid bapak tukang tani budak jadi kiai. Apal Imriti, apal Kailani, Johar Maknun, Alpiah, Mantek, Bayan, Sorop, Nahu, Fikih, Usul Fikih. Da budak teh jadi kiai atuh baheula mah bapak tukang tani. Malah juara MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, juara Musabaqah Qiraatil Kutub. Aduh. Nah hanya bapak tukang tani budak jadi kiai teu samanea kolot baheula mah. Naon maksud teu samanea teh dagang jeung duha usaha jeung usoli ka sawah bari ngamparkeun sajadah teu saarah hirupna teu katungkul ku dunya. Waktuna salat berjamaah mah berjamaah we duhur asar magrib isya gitu ka kantun ta eta kunci barokah. Dagang baheula mah kalemur batur ngangkleungnya ditanggung coet jeung mutu sapu minyak keletik jeung kompor baheula mah pan gitu dagang di lemur batur dagang kerupuk ngeusian ka warung-warung orang luar negeri mah pada bingung cenah Indonesia mah awak leutik tapi beusi kaangkat teu apaleun jerona kerupuk pan dagang kerupuk ke anak jadi bidan. Dagang kerupuk anak jadi guru, anak jadi penilik, anak jadi kepala dinas. Nah, dadagangna atuh teu dagang sajalur dibarengan jeung salat berjamaah. Matak barokah. Hek baca dina kitabna lamun jalma tara daek salat berjamaah, yarfa'ullaha barokata min kasbihim diangkat kebarokahan hartana. Urang buktikeun da ieu mah lain rekayasa. Zaman kiwari daragang make motor make mobil dan majuna teh motorna we jeung mobilna. Dagang cek paribasana jutaan itu jeung ieu jiga cai dina daun tales eueuh buktina. Nah cenah jangan hampura ulah benu ulah ame rupina wae anu berjamaah 5 waktuna kirang diperhatoskeun kitu. Katungkul ku bati, katungkul ku dunya,
kahalangan ku sawah, kahalangan ku ngalabati nu can puguh. Pan lamun urang salat berjamaah mah 27 derajat, lamun salat di imam mah hiji, pan bedana ge geus 20 genep ta derajatna. Mun sakali lamun 5 kali, ayo taraweh 25 geus kali 5 geus 100 salawe. Nek kumaha ngejarna ari salat wae di imam. Ya mah ngaji di lemur we jangan da ngaji mah kudu kieu kudu make metode. Da kuring ge pasantren baheula di Manonjaya. Pan ua mah kitu nasehatna teh. Saurpun guru jaga raksa salat berjamaah awal waktu di masjid. Babaturan 1000 kurang musuh hiji loba teuing kitu cek pun guru teh. Tah awasi hayang berjamaah. Ulah ninggalkeun kawani zaman kiwari jelema ninggalkeun salat berjamaah kusabab bati anu can puguh. Pan eta mah can puguh urusan dunia tuh nu geus puguh mah berjamaah. Geus loba conto panan. Sok ka masjid berjamaah. Masjid baheula mah ku palupuku papan ku jengjeng imaroh idaroh riayah malakmur. Masjid butut ge resep. Narado magrib teh Jibril Mingkail Mungkar wa Nakir Raqib belah kulon ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al pinuh maghrib teh baheula mah dur bedug maghrib ayeuna tarungku aja lemah teh main ludo FF ML Mobile Legend ngadepo masang slot main PS nek kumaha barokah da baheula mah kitu magrib teh naradomnya beres salat ge careurik mah baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupuh hanapna teh balongnya balong ingatkeun leutik kuring man urang teh cenah naik muludan ke peuting urang bedahkeun isuk-isuk wanci jam genep ngabedahkeun balong di masjid dina kokocoran teh ngagunyuk eta lauk teh kancra dilem bogo cingok jaer kaengkang-engkang kaluhur ka tukang kahandap ka jero apal engkang-engkang anu ngalolot kieu mah apal budak ngarorak kieu mah moal apaleun engkang-engkang apalna teh lajada sia mah Tokopedia Shopee moal apaleun tah geus gede-gede kieu engkang-engkang oh ada urang mah baheula mah engkang-engkangnya aya buyur aya keuyeup aya bogo aya cingok aya jaer resep baheula mah moal budak ayeuna mah moal apaleun moal lajada saya teh mah da pangheulana narima paket di lemur teh si eta da keur tarawih ge narima paket si eta mah aya ada jelema teh hanapeun tenda kok benang nila teh nu badag benang lukmas teh nu badag aduh dibikeun kurang teh KDKM abah ieu lauk benang make lamit man urang pais ieu nila jeung lukmas nu badag teu da polos urang teh keur leutik singkala sasalam serehna nyaman mbah kumaha abah we urang teh nanya jang sahabah jang bikeuneun ka ajengan hampura Kang Agus jadi ajengan masuk di berenu gede lauk ieu mah baheula urang keur leutik apal neki ari ieu kumaha ieu sedeng eta mah jang kori hampuranya kori mah nu sedeng ari ieu kumaha ieu kumaha ieu mujaer apal jaer anu sirahna badak dagingna ipis tah eta mah jang nu ngadengekeun
hampura cuma jair we rasa bahala mah da berjamaah awas mun teu kamar sigit geus ngaji penting ayeuna buktina kadzab bohong sia mah buahna tina ilmu teh amalkeun masih gitu tinggal ayeuna aralus mana tuh eusina bener masih gitu ayeuna Megara Raya make running tag neon AC karpet lain bohong dispenser paranti ngopi ge aya no masih gitu mewah mana atuh eusina salat maghrib 3 jajar mun Persib teu main Persib main 3-an ngajajar menang kamari mah 5-0 engke main deui tanggal 18 jeung Barito ayeuna teh urutan katilu Persib teh ning ajengan apal da bobotoh atuh tinggali masih kita ayeuna maghrib 3 jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar nu adan eta nu qomat imam makmum nu wiridan nu ngadoa ari ente ka mana ngong adan udud si maling ka masjid udud lain ka masjid ngong adan teh udud timpa kopi gudai mantap batur geus menang 2 rakaat eta 2 gelas lain seri-seri kitu aya hirup teh geus kolot mah teh tong direkam-rekam gitu mung eureun gitu direkam-rekam gitu mah awas ya dimasukin YouTube tah foto awas aya kamera tah karena YouTube mah awas nanti kalau ada main di YouTube lain amalkeun lain dipiralkeun ke masjidnya ya urang buktikeun maghrib baheula mah pinuh kumaha teh carana wang tadiru salat ba'da salat menunggu salat setelah salat da beres salat maghrib teh baheula mah teu baralik keceu itikaf di masjid bismillah nawaitu an ataki fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala itikaf aksir min tilawatil Quran memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran sahuruf 10 kabarokahan sahuruf 30 huruf 900 kabarokahan namun 1 juz 3 juz berapa puluh juta keberkahan naik kumaha hirup berkah lamun tara daek ngaji ari baheula mah alam dunya teh poek tapi hate caang maghrib mengaji maghrib matikan TV baheula mah ngaraji maghrib teh beres ngaji ge bulu irung teh kuateun harideung da ngajina pan ku cempon beunghar ku patromak make ku lambu minyak tanah saleter mahin kakeun ka jam 6 teh gujlek baheula mah alam dunya teh poek mah tapi hate caang alam dunya ayeuna caraang neon di mana-mana tapi para roek naon contona coba rek nanya loba ngaji loba komen tuh nya poek hate teh nek nanya ya loba sedekah loba pasang status daina ke geungeun ngaji dulu ya ayah dah ayah make tiung jelema teh ngajina sakali disetatuskeun unggal poe coba rek mananya loba maca sholawat loba maca WhatsApp aduh ieu kumaha ya detak jantung teh kudu diisi ku zikrullah zikir yang paling utama membaca Al-Quran nu nyaangan di alam kubur pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah nu bakal mere pitulung syafaat dina poe kiamat salah sawiosna pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran nu dimaksud baiti jannati rumahku surgaku rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran
Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Awas di maghrib ka isya teh teu baralik kolot baheula. Bener da tara baralik. Caricing di masjid aya nu maca shalawat nariyah, shalawat munjiah, shalawat ibrahimiyah, shalawat syifa, shalawat al-fatih. Aya nu maca subhanallah, maf'ul mutlak takdiruhu syabahtu maha suci Allah. Aya nu maca takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Aya nu maca asmaul husna dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah gitu. Sabara urang di lemur ieu anu teu balik ti maghrib nikahkeun ka isya. Mata kumaha atuh kaayaan dunia model kieu teh jarauh ayeuna teh ya kana ibadah. Katungkul ku HP. Hudang sare HP. Arek sare keur ngaji aduh ira harek ngeusian hate ayo we ningalian YouTube konten eueuh mangpaat rek naon gitu ningali status batur coba kudu bijak kudu cerdas ngagunakeun media sosial kudu aya waktu keur ibadah mun salaki gering urus ceuk ulah dipoto di masalah kegering teh dipoto di jen status mohon doanya suami muntaber ya Allah ya Karim aya teh cek dina hatena mah aku banget gitu loh. Hai tong uih ti magrib ka isya bagus ya ilmu ti kuring ilmu ya ilmu mudah-mudahan janten ilmu nu mangpaat ka sadayana tong uih atuh ti magrib ka isya teh da sajam. Maghrib teh jam 6 kirang nya leres isya jam 7 sajam ge henteu makal barokah hirupna teh anak soleh awak sehat diwan canatatan panangan katuhun nu nampi bakal barkun sirot engal kete dina hisaban teh genah padilah kautamaan salat berjamaah tong balik ti maghrib ka isya. Komode anu beunghar sawah boga kebon boganya naon deui nikmat panan lagi yang akan kau dustakan. Cocok nu beunghar teu balik? Cocok. Taina nu balangsak rek naon balik kawana naon? Coba rek naon sih mawana naon sih? Bana teu gablek. Pamajikan eueuh ka Saudi. Rek naon balik kawana naon cicingnya euy? BLT teu meunang, PKH teu kacatet, bansos can cair, cicing sih teh, balik ke ti maghrib ka isya teh, batur caricing di masjid, saya mah balik, udud deui, timpa kopi deung tong dikocek, gitu kalakuan teh, aya da jelema teh nyarane. Arek kieu wae ya teh hirup teh. Sekolot. Sajam ti maghrib ka isya teh. Keur lalaki di mas. Ajengan atuh kumaha cenah emak. Tah, mak hampura. Mata ti maghrib ka isya teh ngecicing di tempat pangsolatan. Ada imah baheula mah aya khusus pangsolatan make mihrab teh nya ku lambut teh. Ti ieu cicing di dinya. Naon maksudna? Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Di maghrib ka isya teh aya nu maca surah Al-Baqarah, aya nu maca surah Ali Imran, aya nu maca surah An-Nisa, aya nu maca surah Yasin. Kitu tah di imah teh salaki di masjid, pamajikan di imah ngaji, genah rumah tangga saimbang kitu mah. Ya mah salaki di masjid manehna nonton sinetron we. Beres salat maghrib teh mana remot. Ayo ngalian sinetron cinta yang hilang. Tah tingali huntu yang ompong. Cinta yang hilang. Huntu ompong. Ka era aing geus ompong ngan sinetron. Ayo.
Orinyang hunyar ngadangan wajib jeung si enteh medok. Sok berjamaah Isya tah Allahu Akbar Allahu Akbar. Pan urang mah geus di masjid, batur mah karek irit. Beda pan. Ulah poho cinta ka Nabi mahabbah ka Rasul, laksanakeun sunatna. Di antawisna naon contona? Sunnah rawatib. Sunnah yang menyertai salat wajib, ba'diyah qobliyah. Memeh Isya teh mah salat sunat heula. Hadis sahih. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib ikhlas lillah karena Allah, bakal dipasihan istana di surga Allah. Dan tetekapu amin kedah amal itu. Amin. Ari amal eueuh. Salat sun ba'diyah sareng qob salat sunat lah sing salse atuh paperiheun baheula keur ngora atunya urang teh salat oge belang betong cing atuh geus kolot ayeuna teh tereh maot salat ayeuna engke mah disalatkeun model lalaki teh kuduna mah salat ayeuna teh ditukangeun imam engke mah disalatkeun di hareupeun imam bener teu salat belakang nanti disolatkan di depan ke masjid sampai tua, jangan menunggu tua. Kewe ka masjid geus kolot, boro-boro ka masjid ka we ge ditungtun. Sok loba alasan ngungkul. Pan jelema mah kitu. Lamun keur balangsa keur miskin teu maju usaha bari gering aduh rek salat berjamaah mun cager. Jelema mah kitu. Usaha keur pagejeud, rumah tangga kerungkat. Penyakit keur ripuh. Hayang ka masjid, boro-boro ka masjid. Diimpus awakna oge. Da jelema mah kitu ari keur gering mah jadi hamba Allah, dibere we sehat jadi hamba dunia. Tuh. Nya rata-rata teh hampir kabeh gitu. Antakah magrib kaisa dagoan di masjid. Ibu ngaji di mah bari maca shalawat dikir salat tasbih, salat hajat, salat tobat. Salah kita di masjid isa salat sunat heula. Aduh tenang kana atuh. Barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah awal waktu di masjid seperti melaksanakan salat malam 1/3. Barang siapa yang isanya tidak ke masjid tanpa uzur syar'i termasuk kelompok orang munafik dengikeun nu tadi teu ka masjid. Munafik teh. Lain bohong, aya coretna. Cek imam teh beres salat sunat teh lempengkeun, luruskan, rapatkan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Tak masjid baheula mah di sisina sok aya merekan safnya. Baheula di sisi masjid dengan aya merek saf. Luruskan, rapatkan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Nah. Beres salat Isya teh pan baca zikir salat padu kitu le. Ieu ahli sunnah ieu mah urang sing tartib ieu ngaji ieu. Ari beres salat teh wiridan, naon nu dibaca pan maca istighfar. Nah, hari beres salat maca istighfar kupingkeun. Bisi dina waktu salat babacaan urang kurang sampurna. Tilawat, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf kurang sempurna. Disempurnakan dengan membaca istighfar menutupi kekurangan. Allahu karim. Ibu ge sarua tah keur di imam beres salat teh maca istighfar ari beres teh. Nah, bisi hatena kumalayang teu husu ka ditu ka dieu. Allahu Akbar. Aduh, geus dicetrekeun can kompor teh. Kayaknya keur salat sok sieun kahuruan ya Allah ya. Tuh nya inget kana kompor.
keruku teh Allahu Akbar, aduh cincin di WC, aduh aing jeung dipauk ku salaki jadi hatena teh kan itu kadieu ngalaman teu pernah dina perasaan ya teh 2 rakaat 3 sok itu tara kieu ye kaidah fikih lamun urang keur salatnya ya teh asa 2 asa 3 asa 2 asa 3 2 sanak nu pangsalitna ya toab teh asa 3 asa 4 3 ya barang daang teh 5 genep sia barang daang mah ulah dianggo 5 darmaji kadang gitu teh kahartos ngaos teh lamun kirang hapunten emutan kumalayang sampurnakeun ku maca istighfar ajengan ari wiridan utami kumaha ku panangan margi ieu panangan teh bakal jadi saksi ke dina dinten kiamat tidak akan bergeser anak cucu Nabi Adam sampai ditanya hiji ilmuna 2 umurna masa mudana anggota badana hartana ya ditanya ya awak kurang teh di ujung rambut ka ujung kaki teh dihisab ke gabah teh sabaraha kali ieu leungeun dipake wiridan sabaraha kali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki eueuh 2 lamar pemayar ti banar mangis cek salaki na teh ka mana duit teuing teh apa orang mah di dapur tong salah sangka para sia wae ayeuna teh keur usum tuyul padahal nu ngomongna tuyul aya anu saking kotan duit salaki aya lah da make lipen jelemana teh ya orang hisab ulah memeh ngahisab tatangga baraya jeung batur urang ngahisab awak kurang sakujur mak kupingkeun sasewe ngaji teh nya geunaheun ari ku bahasa Sunda bari ka hati mah nya kasep di ajenganna teh asa jongjon da ieu masalah ki batur kasep salah kieu ceunya salah kieu cewek lah ieu buuk sabaraha kali ditutup ieu buuk teh sabaraha kali dibuka marake tiung teh ayeuna pubuhan era loba huisna da baheula mah tara marake tiung aya jelema nu make tiung lamun aya pangajian aya nu maot karak make tiung ku anuk duduk dadak manya aya tiung ku anuk bari geus kuled anukna teh ya Allah ya kali basa diseuseuk paeh ku jaer teh ya sabaraha kali ditutup sabaraha kali dibuka ieu hampura ieu bakal diperintah pertanggungjawaban ke mata kudu lobakeun maca istighfar ya aya nu make tiung keur ngaji hungkul beres ngaji di laan hareuta ararateu bayeung abdi mah uninga nu sok make jeung nutara heg make nyengsol nutara make tiung mah nyeng tu tingali diomekeun atuh jadi kanyahoan tu make di umah omi di umaikeun semua kieu nget di umah omi atuh jadi kanyahoan coba tingali neng manya ya make tiung jiga si Marsa tengah ngajenol era ini make daleman seket tiung teh coba tengahna monoyot gitu ulah katingali keneh beli daleman tuh ieu buuknya geus tina buuk kana naon panon sabaraha kali ieu panon dipake ngaji aki sabaraha kali ieu panon dipake ngintip nu wani
Ayeuna sia tara untap intip baheula nama pemain apalah bilik batur kohok ke kusaha solokan ku si eta ayeuna geus aki-aki darah-darabun teu kadeuleu baheula mah tukang hintipan mandirana teh si eta aya lah aya imah nanti aya pantoan urang mah urang lain sab urang heula tuh awak ye ti dieu ka dieu terus we ka dieu tah sabaraha kali ieu dipake maca shalawat sabaraha kali ieu dipake maksiat ngomongkeun aib batur zaman kiwari loba jelema anu sibuk membicarakan aib sesama padahal dia sendiri punya aib yang sama loba jelema nu ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur hasud iri dengki ujub takabur ria penyakit hati nu ngarusak amal sapopoe daek ngaji daek badang kuping daek bandung kuping daek ngaji daek sholawatan hapa sia beak ku buruk sangka kata tangga dengikeun nu goreng hate ngaji we getol kalakuan hate runyem cebrok yang ngomongkeun batur loba jelema anu gering mikiran batur ayeuna teh bener batur maju manehna jadi huntu batur sukses manehna stres batur meuli pajero manehna meuli panadol long batur naik mobil anyar manehna naik ambulan desa halo balik nu geuring mikiran batur keur ngaji ge lain ngadengikeun kori keur ngaji ge lain ngadengikeun kiai delak-delek kana gelang batur teh peda batu make gelang disikuah gelang nak cek nu disiku teh lain emas duble ieu maneh mah batu nu gaya batu nu galong ke rek gelang rek lain oge keurna ieu ieu kitu nya sirik jelema teh nya eta teh sirik teh tanda tak mampu lamun mampu mah meuli mata ngomong gitu mampu teh jelema kumaha jadi gering mikiran batur batur meuli kulkas asup angin dikerok teh ku salaki teu beureum kalau kagamar kulkas cek salakina teh nah ieu tongong jadi 2 pintu nyata kitu ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur teh eueuh mangpaatna saurang nu ngomong sapuluhan nu ngadengikeun sarua sia dengikeun tadosana jeung nu ngomongkeun komo ditamahan ku saurang deui mah jadi we kaberebet kabeh model ngomongkeun nu hajat dosa sia teh ibu tadi kaonangan menang rahmat ibu balik ti onangan menang magfirah dengan catatan lamun teu ngomongkeun nu hajat panoba jelema nu kaonangan menang dosa lain menang ganjaran nang ngomongkeun ibi geus kaonangan acan urang geus kaonangan acan urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat wah ari daging hayang hipu ari kaonangan 5.000 bener atuh mata kehajat ayeuna mah merekane selamat datang Lujeng Sumping mohon doa restu 100.000 hipo 5.000 liat aya daging na hipo jerukna mandarin saur raja sere asakan ngeunah panganten geulis hanya kawina kaki-aki daging hipo panganten liat amit ulah luang riung ngarumpi ngomongkeun batur gitu ti dieu tadi teh buuk ka dieu kana panon heula lain tas ka dieu ieu panangan sabaraha kali ieu leungeun dipake wiridan sabaraha kali ieu leungeun dipake nyieun eupan dengekeun tukang nguseup penta duit ku pamajikan teu boga ayeuna kopeha 100 yang eupan kali eupan inoy tongkol
krohto esen no kokoning mah make sadenceus pamajikan daang jeung dorok-dok baik serius dengke ke tukang nguseup sete tongkol teh jang anak sete tongkol teh jang pamajikan yang eupan sama balik nguseup ada-adatan hayang daang weuna naon daang eupan mek kadengingan uman so gablok salah kita laras ayo sampean sabaraha kali dipake maksiat sabaraha kali dipake taat sabaraha kali dipake leumpang ka masjid sabaraha kali dipake ka tempat pengajian sabaraha kali ieu tah suku dipake ka jalan-jalan anu teu dipikaridho ku Allah kitu tah sakali deui naukidan beres salat isya tadi teh nya maca istighfar salat sunat deui seuseu wih ka bumi assalamualaikum nah make kitu aya katerangan la tadkhulu qabla salam ulah wakal lebat ka bumi sata acan maca salam nah pan jelas hadis ulah ari ka imah batur maca salam ari ka imah sorangan bulu ciga ka kanang hayam salah ka imah sorangan jeung ka imah batur kudu disaruakeun assalamualaikum balik salat isya teh tai ceu balik ngaji teh kudu kitu ka salaki teh assalamualaikum dibuka ku salaki waalaikumsalam cium tangan ka salaki teh aduh buruk-buruknya papanjat ti hade goreng ge salaki sorangan menepuk aidi dulang terpecik muka sendiri ari ngagogoreng salaki kuring anu wirang beunghar kasep ge batur salaki kuring masalaki kuring anu kudu dipusti-pusti apalah artinya emas intan dan permata tanpa kau di sisiku cium tangan ka salaki teh mun balik ngaji teh kitu aja balik rotinan osak balik ngaji kitu balik ngaji teh kalau ka amuk-amukan pantau bumblong hayam modal ucing akan tongkol cek salah kita balik ngaji jadi dongkol seri eta seri teh nyata tuh tekengeng gitu assalamualaikum ajengan kiai santri panpun lanceuk teh teu aya nuju usaha murang kali nuju masantren sareng sakola uih ngaos maca salam di bumi teh aya sasaha maca mana dalilna malaikat-malaikat Allah nu bakal ngajawab salam urang kitu assalamualaikum balik isya waalaikumsalam pamajikan make mau kenakeun kudu nama salaki teh da kitu ka pamajikan teh bajuna raksukanana tiungna dalemanana kut sagala rupa kitu pada kudu kitu salaki teh ulah ieu mah nyata tuh gablek salaki teh boro-boro meuli mu kena gablek duit gablek bati teh meulian manuk teu ngusap meuli manuk manuk di manian kuruna kayak benih digosok-gosok hari pamajikan ngering teh dilap-lap acan aya nu kitu salaki aja teteh cek urang mah atuh boga duit teh tong kitunya meuli sajadah meuli moken pan lamun orang dipake ibadah bener salaki kabagian pahala ganjaranana bener tuh salda ngablek duit teh lain meuli kena atunya nu 2 juta mah
Kapan aya tadi itu di Kawalu tuh aya 2 jutaan make bordel komputer kinangan ngagelas sareng hareudang kuduna mah kitu salah kitu mah limukeun meuli tiung atuh button strapnya aya button strap Denai 245 Joya Elzata Dauki Nibras Umama ning apa padinya mah suami teladan sok mah meulikeun tiung salaki ece udut pemajikan make tiung teh pamere ti caleg bari aya merekan tukangna teh coblos buka tiung teh atuh kohok Assalamualaikum, waalaikumsalam, salik, mah, kula, hoyong tua, abdi tengan, tosti tadi, tuh tinggal di kolot baheula, ngasongkeun cai, bobokok, dipangnyukeun, angeun. Kulu wasrobu wala tusrifu makan minum tidak boleh berlebihan. Bapak ulah seerteinya bilih teu seep awatos mubadir di mana Bapak hoyong deui mah kin urang pangyanakeun. Da awewe baheula mah kitu ka salaki teh madep rek dahar teh. Ayeuna salaki rek dahar kala ka di WA. Nokna na kulkas mamah lagi senam. Aduh! Rungkad atuh rungkad. Salah kirek dahal kalakah di WA nok nakul kas mamah lagi senam cenah beneran goblok pamajikan da baheula mah kitu salah kirek dahar teh diasong-asong jeung baheula mah nutu napi ngisikan mirun seuneuk beas teh diasupkeun kana asupan wadahan kana seeng geus kitu teh diakeul dina dulang dihidan abuskeun kana bobokol gantung make tetenong baheula mah kitu nya mah ayeuna mah colokeun asat we setan mah hayu we kala ka ngomeh HP teraskeun karena saya sakit tidak bisa lama salit dewe saya 2 kali dioperasi barusan lupa saya minum obat tadi ada obatnya tapi lupa bu tos sagala rupina badai kulem pan urang teh nya diatur ku ilmu ulah ku nafsu sunnah di mana badai kulem teh wudu heula lamun jalma rek sare wudu heula hek maot sakit maot nangge tingali jalma anu sok ngadawamkeun wudu batal wudu ngawitan ayeuna wengi bade kula wudu heula ibu sok meme sare wudu Allah aya nu rek sare teh kalakah make pelembab masker malam pemutih skincare nu teu apaleun kalakah meuli preskare atuh beureum kudang teh juga bunga sanes preskare mah skincare mama meuli preskare atuh panas aya nu rek sare teh Wardah Mustika Ratu Garnier Olay pon aya pon nu beureum 3 nu koneng 28 aya nu dilipen Ines aya Ines Apon Mirabella Kelly nu 06 nu saya mah 08 mah rada geuneuk nah cenah apal kiai da kitu salaki teh kudu mameulikeun kosmetik ulah nita we geulis ari meuli tara kita hukuan semua pameulikeun atuh jeung wedakna ya, kemuli manuk. Kau pemajikan kudu gelis, kudu glowing, mana tuh?
Pamajikan ge di pameulikeun mah nya. Sal goblok salah kita. Dicara ulah ngarokok molotot. Mata pamajikan teh begang da dipolototan wae. Ampurannya kanu baregang. Dipariksa ka bidan normal. Dibawa ke posyandu awak penyakit. Mana sarahan awak teh begang-begang. Di rongsen teh ka rumah sakit masuk ruangan radiologi kasih rongsen teh jelas gambar salaki keur molotok. Ampurakan begang rongsen isukan. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Pandang dong istri penuh dengan kasih. Bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Sanajan daang jeung pedanya, tapi sanajan teu boga daang jeung peda, tapi kalau suaminya, tidak tergoda, aku mah bahagia. Ayeuna Tium Jaya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega, angere batin kasiksa. Starege teu tibra nyagena kasur busa, daang teu mirasa nyage jeung lauk nila, cai aqua, gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Korban micet. Jablay online. Badai kulam teh wudu. Teraskeun maca takbir 3 4. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 Maca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3. Maca ayat kursi sekali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Tiupkeun kana panangan basuh anggota badan. Sarena bakal dijaga diraksa tina kajahatan anu dilakukan ku jin jeung ku manusia, bakal terhindar dari sihir dan guna-guna. Kitu rek sare kudu aya ilmuna. Ieu mengaji nu sapopoe. Da masalah politik bagian politisi, masalah pembangunan aya teknokrat. Abdi mah ustad biasa lah nu sapopoe we sakit kabuktosanana. Muga-mugi anu didugikeun teh janten ilmu ulah janten benu. Kenapa katanya maca alhamdulillah da teu bisa kabeh sare. Teu. Hayu ulin ka dayeuh. Hayu ulin. Hayu sakali-kali mah meh hate leuleus ulin teh ka rumah sakit ulah ka toko emas wae sateueu. Waya aya leuleusna atuh hate ka toko emas wae mah. Tingali batur mah diimpus mah. Diimpus. Di oksigen. Di ICU. Rawat inap. Rawat jalan. Jantung diring. Besok mau dioperasi harus tanda tangan keluarga. Orang sakit itu alhamdulillah. Tak next hari kudu nyebut alhamdulillah. Alhamdulillah orang sakit selamat sehat. Lebih hadek sare di imah dinas apa daripada sare na kasur tapi di rumah sakit. Mau orang mah. Kajian di imah aing sama soe kokekeun bae. Ibra aing mah 2 liter dah direnang. Daripada di kasur make AC, aya TV-an, aya kulkasan, aya perawat, mung urang mah yang bae di dinya we mung urang mah. Urang mah yang di imah we sareana sama koge jeung tampolong. Mata kudu maca alhamdulillah Kang Haji rek sare teh kabeh bisa sare. Batur mah rek sare teh minum antrajolam, penenang, depresi, cemas, panik. Tu tingali dulur urang nu di Palestina. Nya digempur ku tentara Israel. Tu tingali batur di Syria, di Afghanistan, di Maroko. Kekayaan alam dunya kieu. Mata hampura ieu kudu make ilmu. Urang mah sare ge meunang ibadah. Nah, pan sarena make ilmu teu samanea. Kitu rek sare teh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 4.
Subhanallah, 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 mutlak takdirhu sabatu maha suci Allah. Itu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Panangan nu katuh dijadikeun bantal, yang hareup ka katuh. Niatan dina hate hayang tahajud. Eta nu hade mah. Are we tibra. Jam 4 teh pan geus disada aya ayeuna mah. Da subuh teh 4:30. Dielingan mah ku hayam ulah kajongjonan sakedap di subuh engal gugah bili kasiangan. Nah panjang pan hayam pelung Cianjur. Cek hayam teh hudang geura nyaring ulah kajong nu boga ilmu akidah tauhid kuat hudang dicaci dimaki dihina dibuling tetap dimuliakeun ku Allah lamun urang ahli tahajud. Ulah putus asa tina rahmat Allah. Urang boga anak, urang boga incu, urang boga minantu, urang teh boga turunan teu ayeuna sugan jaga atuh diangkat derajat kamuliaan teh ku anak. Gitu tuh tingali pan batur anakna biasa incuna hafal Al-Quran 30 juz masantren di luar negeri di Mesir di Madinah Usuluddin Sani'ah Tarbiyah balik boga gelar LC alhamdulillah inungna jeung anakna wukuf di Arafah toab mengelilingi Ka'bah sa'i dari Bukit Safa dan Marwah bisa pergi ke Madinah anak ngamengahkeun induk incu ngamekakeun ini tuh nah janji Allah jeung Rasulna muasulaya melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng nu hade bakal menang nu hade nu goreng bakal menang nu goreng gumantung kana laku jeung lampahna. Lamun hirup hayang mulia tahajud amalkeun sanajan 2 rakaat dina Islam lain masalah jumlah nu penting mah istiqomah moal peuting 4 rakaat 6 rakaat. Ya mah tahajud teh 12 rakaat satauneun ya Allah ya. Itu teh lain mejongjon eta teh. Pangedulan sia di tukang ngomong ka dieu sia teh. Mejongjon. Dina ibadah mah lain jumlah jong-jong 12 tahun. Aya ini saumur-umur ngaji model kieu aja. Ting sada tadi amin amin. Coba ka dia atuh di dia ya calik ya di dia ya. Bu. Gugahnya lamun aya hayam teh engal tahad. Tah ulah kieu. Saha nu reuneuh. Moal bener, moal begitu moal bener. Sekaya aing mah teu memperkosa demi aing. Aing wani diriung ke di desa cek aya. Jeung hesenya, hese jeung nu bodoh mah hese. Hese jeung nu bodoh mah. Diajak bener kalau kasalah sang hayam. Eta teh ka hayam pomo ka jelemanya euy. Cek hayam mah riungkeun lah kayaknya. Bu, gugah ibu teh jam 4 kirang. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli sunatan tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Alhamdulillah kuasilah padilah kautamaan ngalaksanakeun salat tahajud. Anakna maju usahana ekspor impor. Anakna maju menang beasiswa sekolah. Anakna maju di pasantren aya nu percaya. Anakna boga glosir, anakna boga perusahaan, inung bapak teh disenangkeun ku anak. Token dipangeusieunkeun, BPJS dipangmayarkeun unggal bulan dikiriman. Baju gining paranti ka pangajian unggal bulan duit teh kolot teh dicukupkeun dah pan ari geus kolot kieu mah loba pangabutuhna nyamungan teh apa. Pan sakali nyamungan 50 lamun ayeuna ngahajat loba amarna.
can ngomaot ngalayat 20 pan can ngalongok nu ngajuru pan sok hayang nu amis-amis nu ngajuru kok ini story sadaya dah pan di lembur atuh dah kumaha atuh di lembur mah kitu atuh nyambungan namanya ngalayat ngalongok nu gering urang teh hirup bermasyarakat bener tak kudu rada gede barang bere kakolot berarti mana deui atuh lain si anak mah nya eta lamun ngarti tadi qori maca Al-Qur'an lamun diterjemahkeun wah moal cukup 4 jam yeuh dah pahamnya nu dibaca ku qori teh anak ya kakolot ulah ribut eta teh tadi kitu ngomong geus dosa wakul doa anak teh kudu ngadoakeun ka Allah wakul kaulan karima anak teh kudu sopan ngomong teh tah ka indung bapa teh wahbid lahuma tadi teh tah qori teh maca kudu ngajaga kasehatanana kabutuhanana kacukupanana kitu bapa beunghar indung beunghar mah anak mah jadi raja tingali bapana beunghar indungna beunghar ajak ulang tahun model kieu bapana mah baheula boro-boro tuh pengajian recepan sunatan ada toelan hadiah ke di toelan apa rosna teu mah jeung teh apal wae nya bapak beunghar indung beunghar anak jadi raja bapak balaksak indung miskin anak beunghar udah dasar agama indung bapak jadi babu unggal isuk indung teh ngancerkeun incu KTK jadi ayeuna teh nilina jeung incuna teh sakelas di PAUD. Manya aya PAUD Arompong. Aya PAUD Huisan. Boga duit GBH ku incu dipake meuli lato-lato. Kumaha harek aya hirup kamajuan ka indung ka bapa ngajajah. Bu kuring ge kudu nyaritakeun mah jelema teu boga. Pesantren di Manon Jaya kungsi ngaji Quran tadi ajengan ujier aya kan di Mangkubumi bil barkah tabarukan pesantren di Nailul Kirom di Bandung kuliah nyain S1 menang beasiswa da puguh bapak pensiun inung teu boga anak loba ai ku perih pan jadi perah keun bae dihina dicaci dimaki pada mung baheula mah ka urang teh ayeuna mah haranya kaleun udah menangkeun ieu mah anugerah atuh masihna salah kieu tahajudnya insyaallah tahajud alhamdulillah ta eta teh sunat muakkadah teh aya 3 tahajud witir duha witir mah tenang hate ulah bulan puasa hungkul jadi lolobana mandi urang witir teh puasa beres puasa beres we saya mah jadi saya mah witir teh satahun sakali geus saya mah meh jongjon cek lupang dibales ya ku dewek meh jongjon jadi bae teh mah witir teh bulan puasa nya ayu ngingkeun witir kengeng teh kengeng witir mah anu teu kengeng mah taraweh ai taraweh mah saum hungkul ai witir mah keng bo duha kieu tah istri nu salehah kieu mun salaki dagang ulah luang dieu ngarumping ngomongkeun batur eueuh mangpaat maslahatna eueuh lah loba kagorenganana mending keneh cicing di imah we ngadoa ka Allah mun salaki dagang pamajikan duha mun salaki usaha pamajikan usoli mun salaki ka sawah ngamparkeun sajadah mun salaki bekerja istri berdoa ta eta rumah tangga nu geunah mah da haram awewe mah ngasukeun lalaki nu lain mahram komo lalakina anu di pika ijib ku salaki bilih jadi fitnah awewe mah naik umroh kudu aya pendamping rek haji kudu aya mahram keluar imah hijin suami puasa sunat kedah wawartos kaca roge eta teh puasa sunat komo diunyak anyuk lain ilmu ya
Sing tartib saya teh hirup teh sia. Nah, cenah jangan make kudu bebeja. Ieu mah pan patulah patali jeung hak adami. Dasar mah mau bisa dibawa maut, tapi hutang mah demi Allah maut syahid kudu dibayar. Ulah getol ka masjid, getol berjamaah, getol Bandung Kuming beak nah goreng kana hutang. Dengekeun sia nu goreng kana hutang. Loba jelema beunghar tapi goreng kana hutang mung mayarkeun bae awal akhir manehna bakal beak ta amalna. Ladang salat dibikeun, ladang ibadah dibikeun, ladang anu dibikeun. Bangkrut teh teu boga ka amalna, dosa batur pan ka manehna mulang. Tak kudu benar, kudu tartib segala rupa ge hak-hak adami utang piutang. Memeh dimandian, memeh disolatkeun, memeh dikuburkeun teh beresan hutang teh. Eta nu tartib maneh naon gagayaan loba hutang. Ayeuna teh loba jelema sohor tapi tekor. Bihir amu cuy wedak kanal hutang raweuh. Naon kitu? Bihir amu cuy. Ajeun teu dilipen aing mah. Kolot baheula ge ku sararang kaung. Oh, baheula mah. Nyikat gigi ge ku odol lain baheula mah ngenteng. Matak sorono ikanang hayam ge beak dipake nyikat gigi. Salohor tekor. Genahon mobil anak mah, genahon motor anak mah teu karasa kana tanggul. Heuh, kana tangal karasa. Ya motor di remna teh kirinit. Itu kumaha teh? Di starterna teh nyuk. Ulah gitu ah. Sing karunya kacaroge, yo. Salaki ece mah pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Lain bohong balik di sawah ge ngalah mangis. Ngabelaan pamajikan, ngabelaan anak. Si karunya kasalaki. Suami ibu mah pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Minggu ge ka sawah. Kan pere minggu teh sakola ka sawah we. Teu pernah upacara. Si karunya kasalaki sa teh ieu. Mulai mah salaki dagang, salaki tani, salaki usaha, salaki bekerja, ngabelaan pamajikan, ari nu dibelaan ngariung di Bang Emok. Wah! Rungkat besti. Wal benar rumah tangga kitu mah hancur. Ayo we Bang Emok dirahasilaana tuh. Ngariung, aku berjanji. Sumpah nasabah. Mal benar rumah tangga gitu moal. Emok kira harek sila. Ieu asareang seurina bangun loba nu nginyeumna. Ulah usaha salaki urang usoli. Mun salaki dagang urang duha, lamun salaki ka sawah ngamparkeun sajadah, mun salaki bekerja urang berdoa jaga marwah keluarga. Haram awewe mah kaluar imah lamun eueuh izin tinu jadi salaki teu kenging kedah wawartos we segala rupa ge kacaroge. La ta'ata fi maksiatin teu meunang taat dina maksiat ulah. Ceuk salaki teh usaha hese wayahna we maneh jadi jablay. Tong dae kana mah di tanah ge dina jalan anu haram. Ulah nya singnya kacaroge leres. Ibu bapak tos tabu 11 langkung da abdi teh saur dokter tidak boleh kecapean. Saur dokter da kenging capek teuing. Da kamari ge ngaos ayeuna ngaos enjing aya keneh jadwal. Name ka duha ieu nya, name duha kan? Duha ge teh can diterangkeun doana salat duha teh kan Allahumma in kana rizqi bis sama'i ya Allah pami rezeki ti langit dilungsurkeun hujan anu maslihan maslahat mangpaat kanggo flora fauna tumbuhan keanekaragaman hayati subur sumur surcol cai harerang ulah hujan anu mere madarat nya kitu. Fa'angsil huwa in kana fil ardi ya Allah upami rezeki ti langit turunkeun
Pangcilhu aing kana fil ardi upami rezeki ti jero bumi kaluarkeun. Pan salaki keur macul ge belut kalaluar. Sok duha nu tara duha ora ikadu. Batur mais belut ya dipariksa ka dokter. Baru ya kue duit ladang tani dipake ubar. Bagus namanya tiasa sakitunya da ngajak teu diterangkeun supados abdi diulem deui. Rupina sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.